Iya mah. Jera balik akang, jera balik can boga beas. Ada ikan balik Kita ngiriman tuh, mai isi salah kita kunaon cenah urang geus teu boga beas. Tenang. Ada sareng Iwan. Harus di telepon tuh aktif. Oh, kudu sabar we, da kumaha atuh. Teh apa elor, apa jaringanana jore eta teh ditelepon teh ningan. Ada ieu teh boga HP. Eta cinitit-nitit oge nya ngan padekeun aktif wae teh keur sibuk. Teu boga HP. Apa Ya, kumaha. alhamdulillah. Ngan boga ieu we warisan meureunnya. Eta telepon alang. Telepon teh lewat ieu we langsung. Coba pecahkan geura. Aduh eta langsung eta mah. Coba bayi. Langsung kangen. Da eta mah lang. Balik. Da pasti da eta teh langsung nyantok. Kos lele. Heeh. Gusti. Ngaguran salaki teh heuh kuduna langsung. Da lain salaki hungkul. Tiis, lain salaki hungkul dan can rana oge bisa, eta ari janda oge bisa, eta ngaguran lalaki. Oh, bisa tuh. Iya mah. Kudu sabar. Kudu sabar. Kurang geus kolot teh nyaeta mungkin ripu. Nyata lain bikin senang geuning. Beas teh boga. Ari nginjem ka saha? Nyamanya nginjem aya mah hararese ka tetangga oge. Tetangga ge boro-boro nginjemkeun. Coba hayo segala hese mah. Salaki jauh. Tetangga ge kudu ayeuna mah kudu aya tanona kakarap dibere. Barang dipercaya urangnya. Urang teh boga panci bungkus. Biar aku dipake tanonan na modal ai. Konserna geus beres cenah manehna. Beres eta. Ngal dagang eta langsung. Geus ieu tinggal hiji deui langsung can laku-laku. Langsung. Langsung ieu sanu butuh langsung. Bararade moal langsung ya. Dia buru digobrek buru ya dimurahkeun. Yo, keur meuli beas. Lain beas ieu teh keur butuh jeung biar MBK. Emok. Gasan bayar emok ieu teh yang ngajual langsung buburu sanu butuh ya. Oh, ayo buru. Asal kes dibikeun. Gobrek Ayo. aya buru. Asal mahi we sasetoren. Heeh. 11.000 lah.